Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Mang Yan di sini ya. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik dan juga sehat selalu ya. Pokoknya Mang Yan selalu mendoakan kalian agar semuanya bahagia, happy dan selalu banyak rezeki yang banyak, halal dan juga barokah tentunya ya. Pokoknya kita harus tetap semangat menjalani kehidupan ini ya. Tidak boleh menangis, tidak boleh bersedih, tidak boleh galau, apalagi putus asa. Oh, itu mah jangan banget dong. Tidak boleh putus asa ya dalam hidup ini. Kita harus tetap happy, optimis dan juga selalu berusaha untuk bisa bahagia ya. Seperti Mang Yan di pagi ini harus bahagia dong. Di pagi-pagi ini Mang Yan mau makan. Makan apa coba? Makannya adalah makan karedok. Intinya dalam hidup kita harus selalu happy walaupun rasa sedih terkadang datang juga ya di dalam diri kita, itu manusiawi banget ya. Tapi apapun yang terjadi kita harus melewati semua itu dengan penuh rasa syukur ya. Oke teman-teman, langsung aja kita nikmati ya. Makan karedok di pagi ini bersama Bi Kokom, seorang pedagang yang selalu menjadi langganan ya. Oke, capcus. Ya, datang sini, karedok, karedok. Wah, pengen dahar ini tak kami kita dahar siwot ku ada dahut buras naon. Sudah tiru poe ge kuateun. Ah, sia lo bating bak. Yang aku di laut teh panas pecin mah. Mana duitnya nya? Tuh kalem ulang mereka. Udah ayo potong di arane. Misalnya nanti. Wih teh yang eceng tapi eta ridu teh. Sabaraha urang. Ngaku dia ngagedeg nih. Urang ngaredok. Karedok mah ngeunah henteu. Bisa. Dada kuduna ge di kieu. Dua poe tinggal lagi. Mangga beri gado-gado. Ini gado-gado. Oh, coba lagi, kesini lagi, pesen karedok. Gado-gado atuh. Gado-gado. Karedok. Gado-gado teh asa gado-gado mah nyi ai lontongnya. Sak mah. Da kada unyun heula kan. Sabarahaeun teh meulitna. Make aci jeung pijer make aci jeung tarigu ieu teh. Nih, berasna. Ini puasa wae? Waduh menanya. Hah? Untung gonteng nganteran. Aduh, mulai nganteran payah. Da tadi iangkeun mah inung teu payu, da teu jujol ka imah, da kudu anter-anter ka pasir haur ge ka itu. Ada kenal cenah meureun datang. Meureun jeung online. Mun bisa kana motor mah da uing mah aya gregeteun kita. Teu berguna euy. Lagi karedok, beli lagi karedok. Di mana turunna aya. Aya. Beli lagi karedok. Ieu eueuh bonteng. Wah, teu datang sawarehna. Pokok eta. Punyer kasaan ke ada cenah. Tenang. Hajang kerupuk inung da karedok mah. Meuli gerang anyuk we dapat buka hutang maneh. Kok mau biasa. Itu udah tuh buka hutang geura sok ngasaan di mak kamari kalau jeung wentengan jeung basreng. Moal anu da mah daek keneh meuli, heeh. Namun ge anu dipikir-pikir. Da mini keneh meuli sabenerna mah can uleumpang. Dan ingin bala-bala kada. Dok, kan alat-alat naon. Ngan sabda ai menang sorangan wareg meureun gede. Nah, da terapati hayang menang.
jaba menang sorangan mah teu enak, teu menang sorangan mah. Cedede mah kamari teu dipanggihan kan kuing cah kuno mana cenah kumanehna we da. Hoream alat hoream beno sana da. Mahena tas dahar sana kumaha kuing wae nya atuh. Alus ieu mah gampang bawa oge. Sok we di ini sabal halun kayaknya boleh kabeh. Mau beli pasir kita. Kenu asa anu. Tahun di tahun-tahun kuring ada bisa makan HP tapi mau ngajar. Banyak dibalas dah bisa mah. Kaitakeun kan. Anu pusing mugahan HP teh. Aya ngajak ngarobrol. Ngarah naon bari nanya. Lah pusing bro. Mun anu teu boga gawe, tara digawe naon. Cukupnya? Cukup lah. Yang cukup lah. Ada dating mah dah. Enak Luka. Hemat wet nama. Sok. Henteu sakieu mah cukup bemereun. Jangan asal heula tuh. Suku we atuh jeung kawan. 8 ribuan duaan lah tuh tingali nu 8 ribuan duaan 4 ribuan ewang tuh coba. Cai ngasan teh. Nah, balobat. Atuh kebaik jeung ke beurang lah. Da mah teu kabedug ge mah kumaha moal. Moal kumaha teh kabedug oge. Atuh lah. Kayak adek mah nyeun deui. Kada 8.000. Apa 4.000 batu mah 5.000. Cigentong meuli 3.000 teh sa cehel kieu da si olis teh tiba-tiba teh kuled. Pas kitu teh 5.000 teh sakitu teh uing di ditu mah. Ngan Eueun tangan ukur jajanan bangsa eta. cetok nu kadegeun. Cetok nu urang. Naon? Cetok nu urang. Budak bari mah teh jeung grupuk teh jeung grupuk teh enak. Kelapar ayeuna. Enak ge. Da uing ge sok dieu masuk sorangan ngaredok ieu. Itu mah terus anu itu. Budak itu mah kana sok walalar sok karedok terus sabar. 15 genep belas. Isi kurang urang tamahan 16, 17, 18, 18, 20 tuh. 21, 22, 23, 24, 25, 20 genep kakak itu 2 itu. 20 genep 500. Pan ieu kurupuk ieu nu leuwihna biasa itu. 20 genep 500. Mana bukan duit. Hah? Mak. Mau baju mau nanaon nih? Belum makan di. Kan berada di toko kudu disalin. Dua poe. Baikkan itu Kang Bar mah. Pulang pergi sekalian mah. Di bawah jeung kuna. Enggak.